Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina poe Sabtu ieu abdi bade ngalaporkeun kaayaan dina lapangan sepur. Dina lapangan sepur teh sok loba wae jelema nu datang, aya nu rek olahraga jeung aya anu foto-foto jeung jajan hungkul. Biasana lapangan sepur teh ramena tiap poe Sabtu jeung Minggu. Kunaon lapangan sepur sok rame di poe eta? Sebab poe Sabtu jeung Minggu teh pre, jadinya kesempatan jelema jeung refreshing. Agar dapat selalu menjaga kebersihan dari area taman atau tidak dijaga. Baheula mah tempat ieu ngan jukut hungkul ayeuna jadi aya tempat jogging, tempat balada ulin jeung ayeuna teh aya taman kencana. Ayeuna tos dialuskeun ku wali kota urang nyaeta Bimaria. Ayeuna mah tukang dagang ge tos aya tempat sorangan, jadina moal ngaganggu jelema nu Pengunjung berada di area papan nama Sempur. Agar tidak memasuki area papan nama atau